Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dosa anu alit teh mangrupikeun dosa anu teu aya hukuman. Katanya anu teu aya hukuman eta ngaran dosa alit. Pan ari dosa ageung mah aya hukuman. Sapertoskeun dosa jinah. Ari jinah kan aya jinah muhson, aya jinah goer muhson. Ari jinah muhson mah anu geus ngalaman nikah heg jinah. Kitu nya lalaki jeung awewe sejen. Awewe jeung lalaki sejen eta jinah muhson. Maka hukumna jalma anu jinah muhson dikubur samet dieu, gitunya samet beheung, gitunya dikubur samet beheung sirahna we wungkul nu nolol teh. Teras dibaledogan ku batu sagede nog meri, gitunya dibaledogan ku batu sagede nog meri nepikeun ka kumaha, nepikeun ka paeh. Eta teh anu jinah muhson, berat luar biasa, berarti nandakeun bahwa dosa jinah adalah dosa anu paling badag. Nu kadua jinah teh aya goer muhson. Ari goer muhson mah anu can ngalaman nikah, pamuda jeung parawan, gitunya bobogohan kamalinaan teuing. Tungtungna nama reuneuh di luar nikah, gitunya reuneuh di luar nikah eta mah goer muhson. Kumaha hukumanana di alam dunia? Menurut aturan hukum Islam, anu jinah goer muhson sami dikubur samet kieu, kubur ku taneuh. Eta aturan hukum Islam. Teras dibaledogan ku batu sagede nog meri kalawan 100 kali timpukan. Nanya kartos. Jadi aya jinah muhson, aya jinah goer muhson. Mun dijalankeun ieu hukum Islam jigana aman. Gitunya. Moal aya nu salingkuh, moal aya anu jajan, gitunya jajan di jalan. Inna Allah naon sababna sieun nu jinah muhson bakal ditengoran bari dikubur nepikeun ka beheung. Ditengoran ku nog ku batu sagede nog meri nepikeun ka paeh. Naudzubillahi min dalik. Eta teh di dunia, komo di akhirat teu kabayang ku urang sadayana. Gitunya, maka hati-hati kanggo urang sadaya supados urang sadaya henteu dugikeun ka tergelincir kana arah perjinahan. Teras mana deui dosa anu badag teh? Sapertikeun maling. Maling mangrupikeun dosa badag. Lamun dugikeun ka ukuran, dugikeun ka nisab kana had hukum. Gitunya. Di mana malingna geus aya ukuran kana 80 gram emas, gitunya. Maka kudu diteuk-teuk leungeunna. Gitunya, kudu diteuk-teuk leungeunna. Ari sahanapeun eta mah dihukum secara biasa, dikembalikeun deui hasil rampasanan. Teuk-teuk. Gitunya, panangan kencah heula. Maling deui teuk-teuk panangan katuhu. Maling deui teuk-teuk sampean kenca saukuran satampah. Maling deui teuk-teuk dampal sampean katuhu sugan teu bisa leumpang maek maling deui. Kitu nya. Tah eta panginten aturan hukum Islam nu mengenai tentang dosa anu badag. Kitu nya eta diantawisna. Dosa badag teh anu aya hukum di alam
dunia waasnya lamun ditegakeun seueur pejabat ayeuna nu baruntung gitu nya. Kumaha lamun teu ditegakeun dosana mayang di akhirat ku Allah bakal dibales gitu nya. Ngan dina ieu bahasan mah para ibu para bapak sadayana ieu mah netelakeun tentang ulah nganggap enteng kana dosa anu alit gitu nya. Dosa anu alit kade ulah dianggap enteng, pirage jambu, pirage ayeuna buah mipit teu amit ngala teu menta. Ari kumayeng mah eta dosa ngajantenkeun dosa ageung. Upami eta dipayengkeun ku urang sadaya dosa sok sanajan alit ari teu meunang pangampura Allah mah calon ahli siksa gitu nya. Ieu saur ahli hikmah jalmi anu tos mukasafah anu tos dibuka hijab dina hatena sinareng Allah Subhanahu wa taala. Itu nya para waliullah anjeunana pikeun ngadeukeutkeun diri ka Allah tong nganggap enteng kana dosa anu alit. Gitu nya. Ningali istri kana orat istri kan dosa. Gitu nya. Lalaki jeung istri papat teuteub eta teh dosa ditutup tuluyan resep neutepan teh. Eta teh dipayengkeun teh ngajantenkeun dosa anu ageung. Ngaran-ngaran dosa sok sanajan leutik teu meunang pangampura Allah calon ahli siksa. Gitu nya. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan saur Kangjeng Rasul la sagirata ma'al isror. Teu aya dosa leutik lamun dilakukeun bari mayeng. Dawamnya dosana ngomongkeun batur resep gitu nya. Ngomongkeun ka ditu ka dieu resep lamun teu cicing dina babancik batur rek teu ngomongkeun batur teh asalin ngobrol. Gitu nya. Padahal eta teh mangrupikeun dosa.